Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa tepang deui sareng Mang Ino dina dongeng liwung Teh Yeni ayeuna bagian ke-22. Ulah heula pangrojongna like sareng subscribe-na pamirsa. Sumangga nyanggakeun liwung Teh Yeni bagian ke-20. Raja atuh nikah karang waji dipibojo ku akang asa nginten. Naon wae kahayang ratih ku akang bakal dicumponan asal ratih nurut ka akang. Kang Wardi gandang dugala moal aya nu ngaluhuran pakaya akang sadatar wetan. Atuh tumut ka akang. Leungeun pageuh ngarangkul cangkeng Warji. Warji malih ngarangkul panoja nu ngaran ratih. Celengok tarangna diambung buuk diusap tawis kaheman. Bale nyungcung ngajadi saksi paguneman ratih jeung Warji nganti nyang harupan peuting munggaran babarengan. Ulah heula pamirsa pangrojongna like sareng subscribe-na noto subscribe atur nuhun. Sumangga urang lajengkeun deui. Tamu masih kene daratang jalma-jalma pulang anting paciweuh ku pancen sewang-sewangan jeroning karyaan. Wanci nyerelek katih geus bebersih saling sedang Warji beres mandi mah kaluar deui ngarobrol jeung baturna di papiliun. Ranjang panganten spray bodas kembang malati jeung mawar mawur luhur kasur sengit nyengitan jero pangkeng pamuka hiji kabagjaan pikeun ratih. Liwung Teh Yeni bagian ke-22. Ulah heula pamirsa pangrojongna like sareng subscribe-na. Subscribe gratis pamirsa noto subscribe hatur nuhun. Semangga urang lajengkeun deui. Hurung nangtung siang leumpang jadi kacapangan. Ayeuna laksana ngadahup ka Warji. Lalaki jugala nu lawas jadi implengan. Moal kurang dunya. Segala kahayang ratih tangtu laksana. Gedong sigrongnya jadi milik ratih. Restoran Jawa nu kakoncara. Pabrik tempe, sawah ngeplak, kebon, balong. Kolot ratih ge milu kabagian bandana. Kabeh pamere Warji ke ratih garwa kadua. Adan maghrib patembalan, baju panganten geus ganti daster carang. Liwung Teh Yeni bagian ke-22. Ulah heula pamirsa pangrojongna like sareng subscribe-na. Subscribe gratis pamirsa noto subscribe atur nuhun. Sumangga urang lajengkeun deui. Ratih nangtung nitenan kaayaan pangkeng kabagjaan kasawang hate bungangang. Ma Pak ratih laksana jadi jalma suki ngumbar suka sabab angen-angenna laksana dipigarwa ku jalma aya. Dunya jadi tujuan silo karerap panasna hawa kasarakahan. Ratih panoja nu geus jadi pamajikan Warji disatukankeun Sri. Suku ngaringkang muru pangsarean. Malati jeung mawar ngabarak luhur kasur kawas ngahaja jadi pangbagya nu pangantenan.
Liwung teh ini bagian ke-22. Ulah heula pamirsa pangrojona like sareng subscribe. Sumangga urang lajengkeun deui. Sedap malam sisi meja juru pangkeng nyengitan jero rohangan marengan kasenangan sasamperan gap lengan ratih nyinggarkeun kulambu disampaikeun sisi risbang kenca katuhu. Gek ratih diuk sisi pangsarean sengit malati jeung mawar ka ambeuk teu panunutup lukisan gambar wajih anu ngajeblak mesa tangtung dirina. Make pakaian adat Jawa basahan terimut luhur palataran hatera tengah geter kasep anjentekan gandang nya anjeun lalaki nu salila ieu diteang nu bisa nyumpunan sagala kahayang ati. Liwung teh ieu bagian ke-22. Ulah heula pamirsa pangrojongna like sareng subscribe gratis pamirsa. Nu tos subscribe hatur nuhun. Sumangga urang lajengkeun deui. Atih teu salah milih. Imut ngagambarkeun Nabi Wiratih cung manehna nangtung laju ngaringkang kahareupeun lukisan gambar ditatap diusap. Rama mapai kana gambar rarai bibirna diusap tuluy turun ngusap dada buligir seak leungeunna ratih muriding leungeun kandeg rarai tangga mencerong panon gambar wajih nu katempo hiru. Dek ya jantung milu kandeg angin ngahiliwir datang teuing ti mana usap beungeut ngahearkeun buuk ratih nu anteng neuteub gambar panon warji kawas kasirep neuteub beuki antep. Liwung teh ieu bagian ke-22. Ulah heula pamirsa pangrojongna like sareng subscribe gratis pamirsa. Sumangga urang lajengkeun deui. Sora kidung kadenge hawar-hawar di piring gending ngalageunna lalembutan kabaut ngoleang kabawa wirahma hate ratih ngalenyap ingetan lir kasida. Bra jalan ngembat panjang hareupeun manehna nu ngajanteng culang cileung bau dupa ka ambeuk bau samoja campur jeung sengit mawar seukeut nyocok pangambung. Ratih ngarenghap ngambekan miceun seukeutna ambean paneuteub museur ka tungtung jalan ngagandeang katingal ringkang nu kepat maju ka diri manehna. Liwung teh ieu bagian ke-22. Ulah heula pamirsa pangrojongna like sareng subscribe nu tos subscribe hatur nuhun atuh. Sumangga urang lajengkeun deui. Buuk ngarumay ririaban katebak angin awak sampayan surup raksukan pamantes badan sampulur karembong koneng sosoderan sinjang hideung parang. Rompang meulit dodotan sabuk inten mapai selengkahna cangkeng sorot soca sinebar panggendam sukma matak masket ngareret matak kairut mun geus imut. Liwung teh ieu bagian ke-22. Ulah heula pamirsa pangrojongna like sareng subscribe nu tos subscribe hatur nuhun. Sumangga urang lajengkeun deui. Ratih teu keuceub mencorong seukeut nu anyar datang nebarkeun sengit mawar sora silung seukeut meureut jantung.
Ratih ngagebeg jerit nu geulis lir pangbagian bangsa geus adu hareupan. Kula Gayatri nu geulis maledo ku imut manis bari ngalenggeor ngurilingan awak Ratih. Liwung Teh Yeni bagan ke-22. Ulah heula pamirsa pangrojongna like sareng subscribe-na. Sumangga urang lajengkeun deui. Tetep seukeut manisna imut lir hinis nu nyabet tungtung ati. Paruga karasa eundeur sukma kajeret gendam tanpa bisa ngalawan. Peuting munggaran pangantenan lalayaran sukan-sukan. Gayatri ngaraga sukma dina wujud Ratih nusah dipigarwa ku Warji. Endah peuting munggaran ke Ratih cacap samet sawangan. Liwung Teh Yeni bagan ke-22. Ulah heula pamirsa pangrojongna like sareng subscribe. Nito subscribe hatur nuhun. Subscribe gratis pamirsa. Sumangga urang lajengkeun deui. Gedurna rongkahna birahi salaki kadirina taya karasa sabab geus jadi sesa hilang kasadaran mangsa sosonoan raga diselir ratu peteng sesembahan Warji nikmat silih sesep madu kabagjaan teu beja teu ngimpi-ngimpi acan mangsa lilir kaisuknakeun badan geus diwuwudah handapun simbut jeung pakaian nu geus bacacaran. Liwung Teh Yeni bagan ke-22. Ulah heula pamirsa pangrojongna like sareng subscribe. Nuto subscribe atur nuhun, subscribe gratis pamirsa. Sumangga urang lajengkeun deui. Mawar jeung malati nu jadi saksina ilang nasari diri geus burutul garing ragragna ubin. Ratih ngahuleng nitenan kaayaan dirina asanya asa henteu diri geus di alam maduna. Molese turun tina pangsarean jung nangtung karasa lalanjung awak leuseuh kawas geus gawe teu manggih reureuh. Ratih ngarahu nyarandena sirahna pangsarean. Liwung Teh Yeni bagan ke-22. Ulah heula pamirsa pangrojongna like sareng subscribe. Untuk subscribe atur nuhun, subscribe gratis pamirsa. Sumangga urang lajengkeun deui. Pikir ulang mikiran naon nu karandapan. Ngetan manco mangsa tepung jeung wanoja lir widadari nu ngaku aran Gayatri. Ratih ngarenjag agar waheun tina lampuna nalamunan mangsa ngadenge panto ngulutrak dibuka ku Warji. Imut mapaes budi biar marah mai Warji ngalengkah nyamperkeun Ratih. Liwung Teh Yeni bagan ke-22. Ulah heula pamirsa pangrojongna like sareng subscribe. Nuto subscribe atur nuhun. Sumangga urang lajengkeun deui. Panyate geus mandi, yuk urang nyanet ditepas. Ratih unggek bari imut maksakeun hudang tuluy rek bebersih. Restoran Jawa Kop urus punya Bu Ratih akang percaya nu sejena ku akang sabab di luar kota. Kali-kali mah hayu wae rek miluge mun hayang apal mah. Warji ngaragot ci kopi. Liwung Teh Yeni bagan ke-22. Ulah heula pamirsa pangrojongna like sareng subscribe untuk subscribe atur nuhun hatur nuhun. Sumangga urang lajengkeun deui. Ratih katembong berag ngadenge caritan Warji. Warji mesem hatena geus ngacudi naon nu aya di pikiran Ratih. Najan awewe nu kumaha wae moal bisa meuli hate Warji. Hiwal Tisri jauh tanah ka langit mun kudu
mapadakeun Sri jeung Ratih hanjakal awak Sri geus lain bagian dirina panas karasa ku Warji sabab geus beda. Liwung teh yeuni bagian ka-22. Lahila pamirsa pangrojongna like sareng subscribe. Nu teu subscribe atur nuhun atuh. Sumangga urang lajengkeun deui. Pileumpagan bener Sri ukur jadi jimat keur kahirupan Warji sakumaha nu dibejakeun ku Bakanta. Hatur nuhun pamirsa nu tos ngiring nyakseni Liwung teh yeuni bagan ka-22. Diantos Liwung teh yeuni bagan ka-23 anu tos nyaksen tos ngiring nyakseni nuhun ulah heula pamirsa subscribe-na. Diantos Liwung salajengna cag